Tuh jika nama itu cek Intan teh. Ning tuh datang oge. Oh eta cek Nyai Arab teh anu ngau kacamata. Eta Nyai Arab teh pameh nama lepas make kacamata. Buta sugan cek. Teu da, bangun nama rabun sugan. Itu ayah bajak laut di mana? Eta teh? Lain bajak laut, imani Arab teh ya. Meni lila-lila teuing kan kajebak naon mani di jalan. Kajebak resek tuh. Teh Nyai meni unik kieu kacamatana. Muhun ce, buku itu kacamata model ayeuna. Aduh eta kacamata anyar jika nu gelo geuning. Ah cuma mohon mah mendekat gitu kan Nyai teh. Ya jadi bendo. Ulah gitu atuh mon, karunya. Dengan nyana saya teh gara tarempok ku maneh. Sih nya. Eta ge cuma mohon kalung namanya unik gitu, make lampu neon. Teu beda nu burung oge. Gila teh yang di Arab Nyai mah jadi teh nyaho kalung gaul teh model kieu. Nya suganya gitu cuma mohon, jadi abi mah wau barang Arab hungkul. Heeh gitu Nyi. Mana kacang Arab teh geura kaluarkeun. Ya iya mon kacangna. Yang ceau hiji, yang cemona hiji. Serius ya kacangna cek. Jika kacang nu di imah ieu mah cek. Ning nya. Ieu mah kacang lebaran, urang teu boga di imah nu kieu mah. Bentuk boleh sama, tapi rasanya berbeda. Heeh suganya kemat. Tapi nuhunya cek kacangna. Sami cuma mohon. Pokoknya serius beda jadi TKW teh. Serius atuh Nyi. Gila atuh arek berangkat ke Arabna. Atuh teh ke Arab. Hayang dengan nu gede-gede. Gede naon namun. Gede duitna. Oh. Mungkin lusanya siap-siap we nyandak acuk seueur. Wah bajuna. Ajeun dina kresek Nyi. Nak resek masa alit meureun cemomon. Nyandak acukna. Dina naon atunya? Tas teu boga nu gede deui. Kumaha atuh Nyi? Nah karung we mon. Nya anak karung. Bawa ke pasar loak. Gelo sugan. Teka yang benduk itu cemomon. Di bumi aya koper. Tilas abdi mangga we candak. Alhamdulillah nuhunnya Nyi. Jadi maka Arab teh Sami-sami cemomon. Tos udah bade uih heulanya. Hayu kan? bangun boga penyakit kejangnya teu Nyai mah. Para laur mah. Ampun.